nyulayaan kana pasrah kana qada, nyulayaan kana manut ka parentah Allah. Belajar saeutik-eutik, saeutik-saeutik urang teh pasrah ka Gusti Allah. Makin hari makin pasrah, makin hari makin pasrah. Nikmatna ibadah teh ku pasrah. Ngeunah lamun urang geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Engke ge urang lamun berusaha, mungkin seminggu, mungkin sebulan, datang. Engke datang biasana di jero salat. Kehambaan urang ka Gusti Allah teh engke datang di jero salat. Rata-rata 99,9 ke datang dina salat. Urang mah kuarikan tengah hamba ka Allah zahir hungkul sehingga salat eta berat, salat eta capek sebab tengah hamba dibawa ku nafsu. Ketika ngahamba mah ngeunaheun ka Allah. Allahu akbar. Lamun urang ridho kana putusan Allah, atuh geus bae. Nemah jas. Kudu kene kahirupan urang sapopoe kudu nemah. Urang kuari dijieun manusia kudu ridho. Alhamdulillah Gusti abdi dijieun jelema ku Gusti teu dijieun monyet. Sanajan lamun ngaca hampir teu jauh beda jeung monyet. Tapi abdi mah manusia aya pikiran aya akal nuhun Gusti. Ngan untungna monyet mah teu ditaklid. Aya urang mah teu salat. Geus lamun urang jadi manusia kemudian teu salat sarua jeung monyet. Kitu bae ulah hese-hese berarti. Geus tetangga urang nu teu salat monyet gitu bae. Ulah hese-hese. Kebeneran anak urang teu salat monyet. Pamajikan teu salat atuh monyet berarti. Geus urang nu salat pamajikan urang teu salat, urang berarti mun peuting numpakan Ya Allah, ya gari Gusti Allah. Wali ana ujung deui. Ieu sasambat eta adalah nganapikeun kana percaya ka Allah. Sing percaya ka Allah ulah dentang. Sasambat berarti nentang kana putusan Allah, kana hukuman Allah. Siksa engke urang ku Allah. Urang jadi jelema nuhun Gusti dijadikeun jelema. Urang jadi lalaki nuhun Gusti abdi jadi lalaki. Abdi bade belajar tentang hak-hak jadi lalaki. Dimimiti auratna kumaha lalaki. Abdi dijadikeun manusia nuhun Gusti. Kaleresan abdi teh dijadikeun awewe ridho Gusti. Abdi bade belajar tentang hak-hak seorang wanita. Ketika abdi disunting ke seorang lelaki jadi pamajikan abdi teh berarti abdi ndek siap ngalaksanakeun hak-hak abdi nu patali jeung salaki. Ridho abdi teh Gusti geus saya moal kebel abdi teh hirup di dunia teh. Andai kata kudu dicandung siap balikeun abdi. Sugan teh ridho sial jasa. Tuh. Nyerahin jasa lah urang ngadengikeun agama jeung moal kebal di alam dunia teh moal kebal jasa. Mun sagala ridho geus moal anu ribut moal anu ribut. Gusti abdi nuhun dijadikeun manusia kemudian abdi sugih ayeuna nuhun Gusti. Sagala kabutuhan abdi tercumponi Gusti, kendaraan aya bahkan pula pilih imah aya bahkan lain hiji ya Allah. Usaha abdi aya alhamdulillah bahkan abdi bisa sedekah nuhun Gusti ridho berarti. Gusti abdi jadi manusia susah nuhun Gusti. Batur mah gonta-ganti mobil abdi mah sepeda butut ge nuhun Gusti. Moal ka mana abdi deuk di imah bae. Tah ketika urang maksakeun ngredit na nentang ka Allah. Nuduhkeun bahwa kreditan eta ngredit berarti nyana teu ridho kana putusan Allah dibere susah. Siksaeun teh bagus kitu mah geus. Beuleumeun terido. Cak Allah teh ku maksakeun teuing aya sia. Mal kebal saya hirup ge. Can anggeus ge kreditan saya geus bae aja. Tuh, Allah mau nih rugi amat urang. Geus. Mun urang teu boga motor, urang susah, teu kudu ngredit, maling. Wah, leuwih parah ieu mah. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun urang nemah hirup ngeuna. Mantap aya ajaran tasawuf
jangan naon eta mencuci hati supaya nemah urang geus aya ngaji tauhid mah tapi urang can karasa ka tauhidan sebab lamun geus karasa ka tauhidan eueuh nu kudu ditentang sebab nikmat ijad ti Allah nikmat imdad ti Allah ti eueuh ka aya nu ngayakeunna Allah bentuk pengayaanna kos kieu geus aya diurus ku Allah urang mun ngaji tauhid atuh jamal kebal hirup di alam dunia jadi titah nasihat ka aing mah ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mun sia ngahamba ka aing tenang ulah ngahamba ka materi ulah ngahamba ka jabatan lamun sia ngahamba ka aing ngeunaheun sok we eta mah urusan dunia mah andai kata maneh tani andai kata maneh ngojek andai kata jadi supir andai kata jadi pemerintahan urus jang sakadar kahirupan salila di dunia mangga teh teuing ngan sia ngahambana kudu ka aing ngahan kada hirup urang jadi tukang ojek durut pas waktu zuhur simpen ojek urang waing motor sia deuk disimpen di hareupeun imah cak motor emang deuk naon ibadah ka Allah pan aing mah hamba Allah lain hamba sia ojek tolol sia ka oh bagus lah bos sia ojek ditungguan ku kula lewosnya na orang ngarokok cak motor tolol ngojek eureun aing mah ngadoakeun sia sugan teh bener jadi hamba Allah jadi hamba rokok pindah doang sia awas ya aing macet gara-gara remna didoakeun ku motor remna macet tuh mun urang jadi hamba Allah ketika urang di kantor dur waktu zuhur Allahu akbar tutup buku simpen eta pulpen cak pulpen di mana bos salat pan make salat pan hamba Allah lain hamba sia mah dipake sakedeung teh mah jang neangan cihil doang wah itu bagus itu aing mah hamba Allah leos keluar dahar bae dideulekeun we ku pulpen bos teh si mana dahar henteu salat teu kaburu cak pulpen tolol macet geura aing ge mal keluar geura mangsi aing tuh lamun hamba Allah mah simpan ka mana masjid dideulekeun ku pulpen ya heuh masyaallah tinggalkeun pulpen berbagai aktivitas motor tinggalkeun urang ka masjid menghadap ka Allah Gusti seluruh aktivitas ku abdi ditinggalkeun wani abdi ninggalkeun kos kitu sebab abdi lain hamba jabatan sebab abdi lain hamba materi abdi mah hamba Gusti abdi dek menghadap ka Gusti sebab engke nu berlanjut mah kahambaan abdi ka Gusti. Oh, mantap jasa do kos kitu. Asana di DPR ge tariis asana. Kursi DPR ge teu kudu make AC asana. Tiis. Ada subde ka dinya ente teh si mana? Tah salat ente tah salat. Ieu abdi mah rada kebal ge wiridan baca ayat kursi heula 11. Mantap. Ente DPR naon? Ana P3. Oh. Ente mah cepet amat ana mah DPR Golkar. Ente wiridan salat dhuhur ge ngan 2 rakaat. Potong letter tolol ta Golkar. Ya Allah. Tuh hamba ka Allah mangeunaheun. Geus ketika jadi DPR kemudian teh salat nentang Allah fi hukmi berarti nya hamba jabatan. Hamba kitu wilayah hamba materi tinggalkan nu sekarang itu Masya Allah urang keur ngeukepan pamajikan kadenge as-salatu khairum minan naum cepetkeun cak pamajikan kok cepet amat salat aing lain hamba siapan atuh engke bae tas subuh ka engke mah lain deui tuh seuri bebrojak osok burung aduh tapi lamun urang hamba wanita atuh geus as-salatu khairum minan naum as-salatu minan naum urang-urang jeung pamajikan ye berarti hamba wanita ulah kitu tinggalkeun neng 1 juta kali akang cintakan neng eta mah cintaan cinta aslinya mah ka Allah waduh cak pamajikan baru kali ini aja nih besok yang serikeun atuh tenang beres leos be. Di mana kak? Isya heula ke masjid.
orang gilir sial jika menungguan aduh ketika orang hamba ke Allah datang perintah Allah kabeh pohokeun ya Allah ngeunaheun kos kitu teh nah ieu nu mantak urang ngaji tasawuf ieu supaya penghambaan urang ka Gusti Allah benar-benar asli ulah semu ngahamba ka Allah sehingga tauhid lain diaji tapi dirasakeun qada qadar jeung iradat Allah teh keuna karasa ka jantung eueuh hiji perkara di luar qada Allah eueuh hiji perkara di luar kudrat jeung iradat Allah seluruh perkara taharruk jeung sukun robah jeung cicingna adalah tadbir Allah mentak geus teu kudu aya kesulitan-kesulitan jaga bagian Allah ulah kudu bingung kuari mah kembali ka diri urang naon urusan urang gawean ketika datang perintah Allah laksanakeun geus hebat sakitu ge masyaallah keur ngaji mah betul keluar berarti majelis ta'lim SMS deh ya Allah ya Rabbi ikul hadis utawi kilaiki ku pikir hadis tahrimun nauh yaiku den haramkeun sasambat wazimu kubilan agung kalanen nauh alan wal ihtimam la narima mentingkeun bi inkari kalawan inkar ing nauh wazajwanu lan nyegah saking nauh li annahu kana satun nauh muhayyijun iku kang ngarobakeun lil hazan kadue kaprihatina warapiun li sabri lan ngilangkeun kadue kasabaran berarti tersobar fihi muhalafatu taslim lan iku tetep ing dalam nauh utawi yulayaan ing pasrah lil qada'i kadue papaste wal idhi'an lan manut atawa nurut ngaku li amrillah kadue parentah Allah yulayaan kana pasrah kana qada yulayaan kana manut ka parentah Allah belajar saeutik-eutik saeutik urang teh pasrah ka Gusti Allah makin hari makin pasrah makin hari makin pasrah nikmatna ibadah teh ku pasrah geuna lamun urang geus bisa pasrah ka Gusti Allah engke ge urang lamun berusaha mungkin seminggu, mungkin sebulan datang. Engke datang biasana di jero salat. Kehambaan urang ka Gusti Allah teh engke datang di jero salat. Rata-rata 99,9 ke datang dina salat. Urang mah kuarikan tengah hamba ka Allah zahir hungkul sehingga salat eta berat, salat eta capek sebab tengah hamba dibawa ku nafsu. Ketika ngahamba mah ngeunaheun ka Allah Allahu akbar abdi datang ka Gusti teh ieu teh lain mawa atas nama kiai lain atas nama haji lain atas nama ustad lain mawa atas nama bupati gubernur lain mawa atas nama polisi lain mawa atas nama abdi mah hamba Gusti di luarin masjid kabeh disimpen abdi mah hamba geus neuleuh sasahat di jero masjid damai jasa sarua hamba eueuh sekat di jero masjid teh moal nyarekan ka jelema teh jasa sarua hamba tapi lamun urang mah mawa kamulyaan ka masjid asa aing kiai begitu imam lain deui hoi saya teh nu imaman ditolol meureun eta kan mimbar nu aing kunaon di sliding tackle Gus emang sirkuit. Nah iya, aing mal ngamamu aing makasih ya. Udah kamari jadi imam bego meureunana. Teu nyawan aing kiai meureunana. Pan aing kiai di dieu teh aing mama, aing abuya. Teu aing mah teu sanggup ngai mamang kasih hina awak aing. Ka masjid dibabawa kos kitu. Moal rapi. Moal rapi atuh kajian kumaha. Sup kadinya saya tak anu keur ngimaman ustad manya bupati ngimam ka ustad dibaca teruskeun bae lawan salat eta urang nyangan deui emang pan urang mah boga kiai ti partai Golkar khusus sok disogok teh kurang geus bae kiaina eta bae urang mah ulah make kiai-kiai nu lain teu beres kabupatihan jabatan dibawa ka masjid teu nyaman
kehambaan dibawa ka Gusti Allah ketika asup ka masjid ngarasa hamba bae leungitkeun nu kos kitu kasugihan kehambaan kakiaian jadi orang hamba sama-sama hamba dekat Allah sebab Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum preteli ku urang di luar masjid mantak satungtung urang can bisa ulah ka salat ulah ka salat teh lah maksud ulah ka masjid ulah ka kajar di luar ngarokok beb lagi ngapain merokok dulu kok enggak salat lagi ngilangin rasa nih ini kan udah hampir habis biarin daripada salat enggak beres mending enggak salat teu beres tapi brozak blon aduh gitulah tinggal ke setik moal wakah aja bisa lalauna setik usahakeun ke kebal bisa ketika urang geus ngarasa hamba ka Gusti Allah hina awak urang teh ditempelan ku sugih nang Allah ditempelan ku gagah nang Allah ditempelan ku boga jabatan nang Allah aslina abdi mah kos kaluar tirahim ibu bae borosot teu bawan lanang eta lah hamba tah Gusti abdi geus dikaluar-luarkeun ku ari hamba sagala predikat label abdi mah hamba Gusti betah beres salat Masya Allah beres salat diuk tungkul ujianana batul baralik urangnya moal nyaho urem nikmat jadi satungtung encan bisa ngahamba moal nikmat moal nginahin engke mah maca Quran gitu hayang cepet geus bisa ngahamba mah teu hayang nalaunan ku ngeunaheun bageula mengejar target barang urang ngahamba ka Allah mah jalait nikmat bageula mengejar target tahajud ge sampekeun ka 20 rakaat datang ka isuk-isuk kudu diurut kurang tah paragel aing tas tahajud barang geus nyaho mah masyaallah teu kudu loba-loba tahajud mah cukup bae 2 rakaat surat nanu awal Yasin rakaat kedua tabarok jeung waqiah beres geus nikmat plong we gitulah ahli-ahli Allah mah ketika geus dihadean hatena bener-bener ngahamba ka Allah karasa lazatna nikmat geus ucapan Kangjeng Nabi teh terbukti di urang wa qurratu aini fis shalah cak Kangjeng Nabi teh jadi pangbubungah mata hate salat teh ku geunah-geunah teuing geus bahasa wa qurratu aini fis shalat teh can karasa ku urang dibaca hadisna tapi can karasa hanya orang-orang tertentulah anu bisa ngabuktikeun bahasa Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat Kangjeng Nabi mah ketika bingung urusan dunia salat bingung urusan akhirat salat aya naon di jero salat ternyata ngeunaheun salat eta tok geura urang bingung urusan dunia salat eureun salat tambah puyeng salatna teu ngahamba ketika ngahamba teu kudu panjang-panjang ja doa hendak aya kiai lamun ngariung doana aya libadeua mah can ngahamba ka Allah atuh mentanan diperlukeun teu kudu ambalaya nun teu diperlukeun kok dibaca doana deuleu guru-guru urang masyaallah guru-guru urang mah ngariung teh teu loba-loba henteu diperlukeun ulah dibaca atuh teh pamer jeung doa-doa hizib dibaca hizib nasor dibaca hizib ripai dibaca datang kata tarina rada luhur ka handap masyarakat geus rada ka handap ge ka dieu keun deui geus rada ka dieu tungtung mah sabodo sialah doakan lagi aduh Gusti Allah tah eta teu beres ake doa mah nu diperlukeun naon penta ka Allah rita doa salamat bae geus Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa shalli wa sallim ala jamil alhamdulillah rabbil alamin berkatna sakarung cau ambonna bonon garangarana bakakakna segala rupa teka bawa ku sorangan beres sakieu pendek kieu doa
panjang ya daripada panjang-panjang ngadoa prak pohon teka berkata cek kiai sia lain panjang ngadoa panjang ting doa panitia hees beureun ieu berkah tuh gara-gara panjang ting doa talian kieu nu panjang-panjang doa mah geus paon doa nu diperlukeun bae ngadoana ulah sok haju hantem-hanteman lamun deuk sorangan elos jadi lain, di hareupeun loba panjang, di hareupeun jelema loba panjang, doa sorangan teh lo ngadoa. Bari ngedeng malah ngadoana ge. Tah eta tah kiai teu beres kos kitu. Biasana kiai Golkar eta kos kitu. Ngaji datang ke mana sih? Tuh ya, jadi nu hese ge pasrah ngahamba ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus urang ngaji belajar. Belajar ngahamba ka Allah. Mun masih keneh aya rasa aing pejabat aing sugi, aing kiai, eta rasa-rasa kos gitu teh hijab. Ulah picen, ulah rasa-rasa kos. Abdi mah hamba Gusti. Ilahi abduka lasi atauka mukirran bizunubi wa qadda'aka. Masya Allah kari. Jadi orang hamba, dibikin, diangsongkan ka Gusti. Sekali, dua kali, tilu kali. Oh, cak Allah teh bener-bener yang hamba kai. Lah cek Allah mal dibere dunia aja mal kebal dibere ngeunah bae dibere urang ngeunah ibadah teu hayang bakal kana dunia eueuh nanaonan dunia eta mah kanikmatan anu semu utama ketika urang dibere ngeunah ibadah asa dideleukeun asa deukeut jeung Allah moal aya tanding ka ngeunahanana bahkan embung urang teh kana dunia teh ngeunahan eta minta panjang umur Gusti abdi panjangkeun umur jang naon cak Allah ieu tambah ngeunah ibadah tuh oh hayang ngeunah ibadah geus bae dipendekkeun umurna ngan seakan-akan maneh hirup 2000 tahun ye nilai ibadah urang lantaran asa deukeut ka Gusti Allah urang mah Gusti Allah tawil umurona mun ditanya hayang naon panjang umur ieu kredit can anggeus Gusti panjangkeun umur Gusti kakarak boga mio Gusti hayang kabeuli Avanza Gusti kajen dikerebekeun ge ya masalah geus dah dikanarakakeun ge tolol deh coba mantap kajen teuing hese sakarat asal ulah mararat pan bloon eta kos kitu je parang sana gas aing mah daripada itu mararat maning hese sakarat maning ka Gunung Kawi je tolol nah eta kan loba keneh dulur urang ka Gunung Kawi nauzubillah min pasrah ka Allah ngeunaheun gara-gara ku pasrah lima komo mun awewe pasrah salakina ngeunaheun Gusti beda napasna ge gede hayang burung teu kalaksanakeun An Ibnu Umar wallah